Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana di mana wae ayana. Pamugi aya dina kesehatan, keselamatan, rezeki anu seueur, kalian anu barokah, kalian di tangdayangan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng sonten para wargi sadayana. Abdi posisi ayana aya di kampung. Tepatnya di Kampung Sangali itu posisinya di Pengker abdi aya sekolah SDN Bebedahan 2 Palih Pengker. Tah ieu aya ieu Pak Ustad ya nuju bade ieu saurna teh. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Pak Ustad bade ngaos ka ngawuruk ngaji. Begitu wargi-wargi abdi tuh nuju ngapungeun layangan. Biasa ya mah nuju mulai musim kemarau para wargi. Halodo tah tos ngamimitian halodo aya di kampung abdi ge ya. Ayana tos jam genep sonten ya teh, tapi caang keneh ya teh. Di kampung abdi mah. Terus mulai aya adzan maghrib. Kawargi-wargi abdi sadayana nu aruih damel wis di mana wae melaksanakan aktivitas hari ini. Pamugi dipaparin kesehatan, keselamatan, sing lancar di barang damelna anu gaduh masali, sing lancar sagala rupina. Nu aktivitas dinten ieu panginten cara rape mah kumaha. Wilujeng rehat panginten mah wilujeng istirahat. Sami abdi ge biasa pamisiang mah wih biasa we, wih di leuweung, di kebon ngored macul. Wilujeng senten oge ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dedi Mulyadi. Wilujeng wayah kieu Bapak Dedi Mulyadi. Pamugi aya dina kesehatan keselamatan Bapak Dedi oge di mana we nuju panginten nuju wayah kieu mah panginten nuju aktivitas keneh Bapak Dedi mah. Da biasana saurna pami wih ka bumina teh tanapi ka rumah dinasna osok jam 12 wengi saurna teh panginten nuju di perjalanan ayeuna nya ngurus rakyat Jawa Barat panginten hoyong janten raya Jawa Barat istimewa pamugi sing laksana sareng pamugi rakyat Bapak Dedi Mulyadi sing disiplin sadayana ayeuna sapertos di kasih contoh ku Bapak Dedi Mulyadi sapertos membersihkan sampah di sungai-sungai. Tah pamugi Bapak Bupatina, Bapak Camatna, Bapak Kepala Desa sareng aparat-aparat sadayana oge termasuk warga masyarakatna atas dipasihan contoh kitu ku Pak Dedi teh kedah diturutan maju terus Pak Dedi, pantang mundur. Tapi ingat kata pepatah orang tua, semakin pohon semakin tinggi menjulang, semakin besar itu angin menerjang. Makanya kita doakan semoga Pak Dedi dipasihan keselamatan, kesehatan, kuat menghadapi segala rupa rintangan. Sakitu wae anu kapihatur. Salamna ya di Pilemuran, di tepatna di Kabupaten Tasikmalaya. Wilujeng sonten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.